Orang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patapang deui sareng kuring di caritana orang Sunda. Jadi aya carita ieu nya caritana teh modus cenah gitu. Tersebut aya Mamang jeung Alo. Di mangsa Alona teh rek nyiem arit ka mamangna. Mang, nyiem arit lah cenah gitu. Oh, arit mah bieu tuh ku si Eman cenah diinjem cenah. Si Eman mana cenah? Tuh ning ke ngarit cenah. Jeung ka si Eman we cenah. Oh, ka si Eman atuh nya. Heuh cenah. Ini tak Alona teh ka si Eman. Teu nyawa si Eman teh di dinya keur ngitung duit. Si Alona teh nampon, wah si Eman gede duit na ya, samperkeun, beda carita jadi nate, datang ke si Eman, man, pinjam duit, jadi nginjem duit lain nginjem arit tanya si Alo teh, oh wah iya dia cina pamere mamang maneh tadi cina. Ya kuliah mawa pare cenah. Atuh tulungan lawe cenah. Eta nu aya eueuh cenah ieu ge sakieuna cenah. Majorowok teh ka mamangna teh. Mang eueuh cenah rek dipake cenah. Ka mamangna teh, ari cek mamangna teh. Man, bikeun lah eta atuh nu aya cenah. Tuh, bener teh man cenah. Bikeun heula eta nu aya cenah. Eta modus si Alo gitu. Bikeun ya, cenah sama aing eueuh di ge duit cenah. Ya atuh cenah. Bikeun ta duit teh. Ini teh si Alona teh geus menang duit mah. Si Eman datang ke mamangna. Ari amang cenah paling teh duit teh urang teh perlu pisan mang make kudu dibikeun ka Alo amat. Cek mamangna teh. Wah, ari maneh? Si Alo mah tadi nginjem arit, nah jadi nginjem duit. Ada bingung ngomong nginjem duit. Ah, si Alo modus eta mah. Tadi nanek nginjem arit jadi nginjem duit. Aduh ampun. Aya we. Atuh ku kituna kanggo baraya